Paslun ari eta hiji pasal yajibu wajib naon al hajju haji kadinya wal umratu jeung umroh fil umri dina saumur marotan dina sabalikan wajib alal muslimi ka jalma muslim al hurri anu merdeka al mukallafi anu kataklif al mustati'i anu kawasa bima kana perkara yusilu anu nepikeun ieu mah hu ka itu si muslim wa yaruddu dinya nya wa yaruddu jeung matak mulangkeun ngabalikeun itu mah ka itu si muslim ila watani ka negarana itu si muslim fadilan barianan anu leuwih andaini tina hutangna itu si muslim wa maskani jeung tina tempat tinggalna itu si muslim wa kiswati jeung tina pakaianana itu si muslim alaiko ini anu layak duana nabi ka itu si muslim wa mu'natiman jeung tina ngabiayaanana jalma alaihi anu eta tetep misti ka itu si muslim mu'natuhu ari ngabiayaanana itu si iman mudata zihabihi dina mangsa inditna itu si muslim wa yabihi jeung dina mangsa balikna itu si muslim wa arkanul haji jeung ade pirang-pirang rukun haji teh al-ihramu eta kahiji ihram di miqat nya wal wuqufu jeung kaduana wukuf bi arafah di arafah wa tawafu jeung katiluna tawaf bil baiti di baitullah Ka'bah wa sa'yu jeung kaopatna sa'i baina sofa di antarana sofa wal marwata jeung marwah lari-lari kecilnya sa'i wa sa'yu baina sofa wal marwata kadinya deui nya wal halqu jeung dicukur awit taksiru atawa di gunting gitu waya jeung ari itu anu kabeh tah anu bieu disebutan ilal wuqufa angin wukuf arkanul umrah arkanun eta teh pirang-pirang rukun le umrah teh pikeun umroh berarti rukun umroh mah padah teu aya wukufan unggul gitu berarti lamun rukun umroh mah naon ihram tawaf sa'i terus dicukur gitu, umroh wali hadzil arkani jeung tetep pikeun ieu pirang-pirang rukun teh purudun ari pirang-pirang kaparduan wa syurutun jeung ari pirang-pirang syarat la budda anu teu meunang teu anu misti gitu. Min muraati atina ngaraksana itu purud atawa syurut wa rumah jeung haram deui alaman kanu jalma ahrama anu ihram ieu si man naon tibun sesengitan haram make sesengitannya jalma nu keur ihram waduh nun jeung waduh nu rasin jeung minyak rambut make minyak rambut ulahnya make orang aring tawa naon gesbi gitu nya walihiyatin jeung minyak jangot aya minyak jangot teu aya nya minyak jangot ge nya wa jeung haram deui naon izalatu dzufrin ngilangkeunana kuku wa sya'rin jeung ngilangkeunana rambut atau bulu haram tah nyatutan kuku gitu atawa ican beres mah ihramna wajeng haram deui naon jimaun jima jima ge teu meunang nya iya keur ihram ulah kade wah jima
Wa muqaddimatuhu jeung muqaddimahna jima. Muqaddimahna ge teu meunang. Wa jeung haram deui naon akdun nikahi akad nikah. Teu meunang akad nikah oge nya. Wastiyadu saidin jeung moro boborowan makulin. Wastiyadu saidi makulin jeung moro boborowan anu didahar. Anu dahar teu meunang nya. Bari ieun anu bangsa darat, bangsa darat. Wa jeung haram di ala rajulin kalalaki naon satru ra'sihi nutupan sirahna itu si rajul. Wa jeung haram naon labsu mukhitin make na anu mukhitin ya make na anu dikaput itu nya. Kadinya ya bener tak? Terus wa alaiha jeung wa jeung haram deui alaiha ka itu awewe. Ka awewe mah haram naon satru wajhiha ari nutupan wajahna itu si awewe itu si marah. Wa qafazun jeung haram make na sarung tangan tak awewe mah kadenya ulah ditutupan. Paman atu arisaning jalma paala eta migawe si man syai'an kana saperkara min hadzil muharramati tina ieu pirang-pirang anu diharamkeun. Alaihi ta tetep misti ka itu si man teh al ismu ari dosa wa kifaratu jeung ari aya kifarat wa yazidu jeung nambahan naon aljima ujima bil ibsadi kana ngaruksakna ade jima waktuna hajian jima lain waktuna. Wa wujubal qada'i jeung kana wajibna ngabalikan gitu atau ngodoan pauron dina pada harita. Wa itmamul fasidi jeung ari nyampurnakeunna jama anu ngaruksak. Wa itmama tawanya wa itmama fasidi jeung kana kadinya bener teh kana nyampurnakeunna haji anu ruksak. Wa yajibu sareng wajib deui naon ayyuhrima yen ihram itu si jalma minal miqati tina miqat. Wa fil haji wa jeung wajib di fil haji dina nalika haji naon mabitun mabit Muzdalifah ta di Muzdalifah wa mina jeung di Mina. Mabit di Muzdalifah mah eta mah wajib hajinya. Mabit di Muzdalifah mabit di Mina. Wa jeung wajib dinaon ramyu jumrotin ngabalang jumroh akobati itu teh naon ramyu jumrotil akobati ngabalang jumroh akoba yauman hari dina poeanan mencit. Mencit tanggal sabaraha? Tanggal 10 nya. Wajang wajib deui naon ramyul jumrati tawa jamaroti ngabalangna pirang-pirang jumrah asal si anu tilu ayam tasyriki dina poeanan tasyrik. Wajeng wajib deui naon tawaful wada nya tawaf wada kudu aya tawaf wadanya.
Wayahrumu jeung haram deui naon soidul haramaini sato boborowanana dua tanah haram wa nabatuhuma jeung jajadianana itu haramain. Haram ka saha? Alam muhrimin ka jalma anu ihram. Wa halalin jeung ka jalma anu anu halal lah gitu. Terus sama anu lain ihram gitu. Haramnya moro boboroan atau ngabunuh boboroan tanah haram jeung moro yang ngaruksak maksudna mah dirinya ngaruksak tumbuh-tumbuhanana gitu kade teu meunang haram rek jalma anu ihram rek jalma anu keur halal gitu anu lain ihram. Wa tazidu jeung nambahan naon makatu makah biwujubil fidyati kana wajibna fidyah. Paslun ari eta hiji pasal yajibu wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim. Kadinya mukalafin anu kataklif naon ala yaduhula yen ulah asup itu si kulli muslim mukalaf bisyai'in dina hiji perkara hatta ya'lama nepi ka yen nyaho itu si mukalaf makana perkara hukum ahala anu parantos ngahalalkeun kana eta ma anu pas ngahalalkeun sawa Gusti Allah minhu tina itu ma gitu. Makana naon wae perkara atuh kitu ahala anu parantos ngahalalkeun sawa Gusti Allah minhu tina itu ma. Wa ma jeung nyaho kana perkara haroma anu parantos ngaharamkeun Allah kana eta ma tah gitu. Ulah waqa'an cirub dina sesuatu saacan apal kana naon-naon wae nu dihalalkeun naon-naon wae nu diharamkeun gitu. Urang rek dagang gitu nya rek dagang misalkan ulah wani-wani dagang lamun urang can apal naon nu dihalalkeun dina dagang naon nu dihalalkeun naon diharamkeun dina dagang gitu. Urang rek nikah itunya misalkan orang ulah waka hayang daek-daek nikah hari can apal naon nu dihalalkeun naon nu diharamkeunana gitu. Li'anna Allah lantaran saestuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala teh ta'abada eta marentah ibadah Allah na ka abdi sadaya bi asya aku pirang-pirang perkara. Pala budak atuh teu meunang henteu min muraati matina ngaraksana perkara ta'abadna anu narima ibadah kami bi ku eta mah ngaraksa perkara anu kami itu jadi bisa ibadah. Ya. Kudu apal ilmuna lah gitu intina mah. Kudu bisa ngahasilkeun ilmuna. Kudu apal heula ilmuna intina mah kitu. Wa qad ahalla jeung nyatana pantos ngahalalkeun Allah al-bai'a kana jual beuli wa harama jeung ngaharamkeun Allah riba kana riba. Wa qad qayyada jeung nyatana qayyada teh ngayidan atawa nyipatan naon asyar hukum sarah hadal bai'a ku naon hadal bai'a kana ieu jual beuli bi alatin tarifi ku pirang-pirang alat nganyahokeun gitu. Biku yudin ku pirang-pirang kaid ku pirang-pirang sifat gitu.
wa syurutin jeung pirang-pirang syarat wa arkanin jeung pirang-pirang rukun la buda anu teu meunang teu atawa anu misti min muraatiha tina ngaraksana eta anu kabeh. Alati ta'rif surut arkan. Pa'alaman ta eta tetep misti ka anu jalma aroda anu ngamaksud ieu si man albay akana jual beli albay akana ngajual wa syira jeung kana meuli misti ka jalma anu rek ngamaksud jual beli aya ta'alama arieun ngaji arieun ngaji itu si man dalika kana itu be jeung syiro ngaji heula ilmu ngaji tentang be jeung syiro jual beli atau karena itu madkur lah gitu. Madkur teh kana kaid syarat jeung arkan teh. Wa illa jeung lamun manteng ngaji henteu aya ta'alama akala tangada hari si jalma ariba kana riba. Sya'a karep itu si jalma am aba atawa mungpang gitu. Rek mengakui rek henteu lah gitu. Ari teu jeung ilmuna mah pasti we kitu ngadaha riba. Wa qad qala jeung nyatana ngandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirus saduqu nya kana ucapan at-tajiru as-saduqu at-tajiru ari pedagang as-saduqu anu jujur nya pedagang anu jujur kumaha cenah yuhsyaru eta bakal dikumpulkeun ieu tajir saduq yaumal kiamati di poe kiamah ma'as siddiqina bari tetep sarta jalma-jalma anu jalujur anu siddiqin gitu nya anu balener lah gitu. Wa syuhada'i jeung sartana pirang-pirang jalma anu maot syahid pedagang anu jujur. Wa madzaka jeung wa ma jeung henteu zaka hari itu dibangkit sarta jalma-jalma anu siddiqin jeung syuhada teh gitu. Illa li ajli ma angin eta tetep lantaran arah-arahna perkara gitu nya yalko anu nepungan itu si tajir hukana eta mah angin ku sabab aya perkara anu si tajir eta teh nepungan kana eta mah. Nah tina naon buktina teh min mujahadati nafsihi tina bukti naon mujahadah dirina itu si tajir mujahadah teh naon sungguh-sungguh merangan hawa nafsuna gitu. Itu si tajir wa hawahu jeung hawa nafsuna itu si tajir. Wa qahrima jeung tina buktina maksana perkara ala ajzail uqudi kana ijra'i berarti ala ijra'il uqudi kana ngaberjalankeunana pirang-pirang akad alama netepan kana perkara amaro anu parantos marentah kana eta mah saeuh Gusti Allah. Tuh eta anu matak dibangkitkeun engke di poe kiamah sarta siddiqin jeung syuhada teh eta. Jadi arah-arahna teh menjadi penyebabna teh. Wa illa wa illanya gala jeung lamun mah henteu naon henteu kitu gitu. Palaya pak tah teu samar naon mah perkara tawa ada anu parantos ngancam kana eta mah Allah Gusti Allah gitu. Min ta'addil hududi dieu nya. Tina buktina man benernya tetenya maka naon mah perkataan anu parantos ngancam Allah Gusti Allah eta mah man ka anu jalma
tak ada anu ngalewatan ieu si man al hududa kana pirang-pirang batasan gitu. Aya ancamanana nya. Ya anu ngalewatan batas teh. Summa inna baqiyata summa inna baqiyatal purudi tuluy saestuna sakakarina pirang-pirang akad minal ijarati tina buktina akad ijarah kad ijarah teh akad nyawa sewa sewanya nya wal kirodi jeung kirod manjukeun warohni jeung tina buktina gade wal wikalati wal wakalati jeung tina buktina akad wakalah wal wadiati jeung akad wadiah nginjemkeun wal ariyati jeung tina buktina akad ariyah wa syarikati jeung akad syarikah kerjasama wal musaqati jeung tina buktina akad musaqah wa ghairi jeung lian anu kabeh kadzalika sana eta nya kitu deui kitunya labuda teu meunang henteu min muraati surutiha tina ngaraksa pirang-pirang syaratna itu anu kabeh wa arkaniha jeung pirang-pirang rukunna itu anu kabeh sami nya akad-akad nu lain oge sami we jiga jual beuli kudu diraksa tah syarat-syaratna kaparduan rukun-rukun waqlun nikahi jeung ari akad nikah dayah taju eta mika butuh itu akad nikah ila mazidin kana tambah-tambah komo akad nikah tuh udah apa heula ilmuna itiaton atau ila mazidi tiatin kana tambah-tambahna kahati-hatian wa naon wa tasabbutin jeung tambah-tambah tetepna gitu tumetepna gitu nama fokusna lah gitu. Hadron karena mikasieun mimatina perkara ya tarotabu anu natrat ieu mah ala faqdi zalika kana eueuhna itu emak gitu tina eueuhna emak mikasieun terjadi naon perkara anu naon atunya anu natrat teh jadi naon atunya natrat teh jadi nyababan atau nyebaban lah gitu lamun anu pasti bakal anu dah gitunya lamun ieu pasti bakal ieu tah eta teh natrat gitu. Sebut apa natrat teh naon gitu. Namun orang minang ngabulak-balik hafalan bakal apal gitu. Eta natrat gitu. Natratna ngabulak-balik karena apal gitu. Natrat atau lamun orang mutolaah nah gitunya bakal timbul pemahaman gitu. Itu natrat. Lamun orang loba ngadoa pasti diijabah natrat gitu. Paslun yahrumu wallahu alam bissawab. Kadinya lah